orang ngelocok deui, tanggung tuh gerak setengah. Oh ngalocok. Oh, tanggung euy enak-enak tadi. Oh nya kayak kedenger ngalocok malah. Ya, sia teh hidang hirup teh. Urang teh kertas saja salaki urang. Maneh dek dadak ngalocok usaha. Jadi mama. Deu alah tuh gadeungeun sangu-sanguatan aya ge daun sangkul lah rek dilalau we. Keun we lalaukeun lah jeung daun sangkul. Tah daun sangkul diwadahan ke karung rek dijual saparo. Beli beas. Ari ulang sak teh kieu susah-susah teuing. Bener ulang sak teh. Sorangan ge ani susah. Kayak besan geuning di dieu. Rek saperkeun. Bernaon yo? Keur ngalaan daun sampe. Nek ka mana? Assalamualaikum, Mak. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana rek ka mana? Rek ka saung. Rek naon? Rek reureuh niiskeun pikiran. Ah itu awe mana sorangan wae di imah. Geus kebae awe mah. Nya awewe teh pan di saung ge nek neangan duit, ngurek naon-naon ke meunang duit mah ngajang pamajikan. Heuh ilah ceurik engke naon-naon. Ya Mak mun aing nanyakeun ka dieu, di sawah. Nya. Ayo Mak. Ayo. Tuh deungeuna acan. Dahar teh. Sampun lagi arareuweuhan. Naon we? Gewor-gewor. Aya sulus saut. Woi, Mak. Astagfirullahaladzim. Beureuh kitu aing. Kang Japra mana? Ka sawah cenah. Ka ditu ngala ieu. Ka mana? Ka sawah, ka ditu ngala. Oh, tadi kadinya. Di eta ari maneh manaon? Iya, rujak locok. Buset teh ngalocok di ditu. Jeung ngajapra tadi nama harek ngalocok. Ka ditu ngala naon teh? Ngurak cenah. Rek dijual cenah wa etana. Oh, nyangges nun nya, Mak. Oh, iya. Kade nya? Nya. Ngala ieu ah naon teh? Sugan aya je keur wungguna ieu. Ieu naon teh? Ngulungan buah ieu lah di dieu mah ieu. Yang wunggu-wungguna atuh. Ka dibawa balik lah. Lila-lila lah jadi pinuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia teh rek kawana deui wae. Gue teman yang Kang Japra ya teh. Kabitu tuh ka sawah tuh. Ka sawah. Heeh, jigana mah ieu nanti keur ngurak cenah. Ngurak. Nek dijual urakna. Dijual. Duitna etana. Nangan duit cenah. Nangan duit. Heeh. Jeung saha sih, Mak? Sorangan. Oh, sorangan. Adi ge si lantur ka ditu neang deui. Oh, si lolocok deui. Mah locok. Nek ngalocok ngeureunnan di si ngalocok mah. Nah, eta nek ngalocok si ieu Japra urun. Si Japra dilocok. Heeh. Anu bener, Mak. Heeh, da mah lolocok da tadi teh. Emang tidang nya, Mak. Heeh, nyaho. Ararusing, arareueuh duit. Heeh. Ayo neangan lolocok. Emang pagaweana kitu wae meureun, Mak. Sapu poe. Yang geus mah reunang duit ka ditu di sawah. Eta ngomong-ngomong, mah yuan daekeun si Soidah di eta dikawinkeun si Japra. Ya bogohkeun meureun daripada teu laku kanu sejen. Jadi paraban naon? Ya paraban eta tanan teh. Paraban naon sih, Mak? Ulut. Si Japra teh pengangguran, Mak. Sapoe nyuling wae. Nah daripada teu laku ka batur meureun. Eta teh si Sodah teh. Heeh. Jadi kumaha teh diberekeun wae ka si Japra. Berekeun kajeun lah. Oh, emang teu nyaah kitu mah. Teu lah kajeun we, yang penting mah nyaahun si Japra. Nyaahun kitu. Nyaahun. Akhirnya sapopoe di sawah. Nyaah mere duit. Oh, nyaah mere duit. Heeh, da teu bogaeun duit. Nganggur aja, Mak. Nganggur. Kajeun lah. Ya. Daripada teu boga salaki ke jadi goreng, teu boga salaki mah. Oh. Mendingan kitu boga salaki kan. Heeh nya, Mak. Aya salakian. Heeh. Tek batur teh salakina saha? Si Japra. Japra. Ya, nya cintanya sudah melekat. Nah, geus kitu nya, Mak. Uing ngarek ka ditu, Mak. Si Japra nya, Mak. Wantuan. Nya, Mak. Geus menang duit kek balik jeung awewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenji,
Ulah lila-lila teh gitu si Japra ditawari awena sorangan tan ngejo. Oh. Tanaon. Oh. Teu gaweun duit. Yang teh hidang atuh. Ditawari gitu. Nya balik wae mak. Heeh. Oh nya. Sugan ngawleut dijual atuh. Oh bener nya nya. Gaya ieu na ieu. Naon eta mah? Daun sampeuna. Daun sampe. Heeh. Oh, beuking kitu si Japra daun sampe mak. Beuking paraukeun we. Oh nya mak. Heeh. Bagus ya mak, gitu nya mak. Ulah lila gitu. Moal mak, moal. Tan dahar, tan ngejo. Ayo. Namun dia mah ya waas tuh. Berat pikiran di mama rusep si Odah taruh diomong nah hutang ngabrek-brek ka tukang mereka nyuling lah. Kang, kenal. Biasa Abdi wangkong di sawah. Abdi Kumaha, Cager? Cager. Tadi nana Kang. Iya, nyata mah rek ieu rujak loco. Rujak loco. Tinggal coba rujak loco teh. Oh, iya mah rujak loco baheula. Aya orang loco bareng. Buahna naon teh jambu. Naon wae. Coba dibebek. Ayo mah. Ayo. Orang loco. Ayo. Daripada jeung cicing di mah ngaloco-ngaloco. Tok bebek. Tok lada teuing dimencret. Siap. Eta si Japra jeung si Lantur keur naon nya? Oh kieu. Cicing-cicing budak teh kos kitu geuning kelakuanna. Eta atesna teh main mah kigituan teh cenah. Ieu mah udah sampekeun ieu mah. Kuman kos kieu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Astagfirullahaladzim, ari maneh nanaonan Lantur? Keur naon maneh? Rujak. Ngarujak naon? Rujak loco tuh. Ari urang mah sugan teh keur naon maneh? Rujak loco? Rujak loco. Aya wae gini aya rujak loco. Ya tuh ieu tradisi. Kang Japra kumaha cager? Alhamdulillah. Lain tadi teh uing teh Kang Japra di ditu lewat. Aya mitoha. Omongna mah kieu. Engke cenah lamun amprok jeung si Japra cenah balik. Itu si Odah nanyakeun. Pukul di mah teh urang teh pusing hayang niskeun diri ka sawah. Tadi di mah diantep parap. Hayang kopi ge cicing wae. Anyang geus ke urang balik. Uing mah nya. Urang balik lah nya. Lain pamajikan di mah rewel. Aduh. Da uing mah dititah Kang Japra. Sok we ngawangkong nya angke-angke nya. Nya Kang Japra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angin gede kieu nya turnya. Enak banget ya cuacana. Ngomong-ngomong eta si Odah ujuan dae ka si Japra nya. Kunaon gitu? Cuma pengangguran, apa pengurag-ngurag nya aya di Parabanaon coba tuh. Nya aneh eta awewe. Aing masih kita dipelet si Odah nya. Bisa jadi sigana mah. Cuma goreng gitu naon iya araheunna gitu si Odah. Kudu minta info dukun aya. Sigana mah. Sigana gitu. Lebih mah. Sok infonya apa kan gitu mah. Tuh. Amerika main mah tembus wae. Tembus wae patangka. Lanjut eta hidungna nurutin ka si Japra. Menurut kunaon? Nya tadi Parabanaon ge daek teh. Coba bayangkeun, si Odah sapoe diresikeun 10.000. Nah ieu naon coba? Teu mainan naon eta mah. Sedangkan cenah si Odah yo diberi 10.000 teh kudu aya pais peda. Coba
tahu jengkol. Lo bapak mentan jadi 10.000 ge. 10.000 ge. Uya sih saudah teu stres oge coba. Nya ngacaprak we pugunya pamajeng kos kitu mah nya. Oh, Tuk mana mau bener cenah. Bener teu coba. itulah. Teu hideng. Nya ngan cuk laki saja nya. Daripada si Japra pagawe gitu aduh tuh coba ngopoe. Pamane ngajakan we naon coba tur. Paling ngajakan ngurek, Terus paling cicing ke sawah gitu doang. gitu doang. Oh, Tara bre kopi kan. Tara. Ya aja mah nganggur. Terus lah ayeuna urang susul we. Si Japra ka imana beuseung pase urang mah. Tapi sieun euy. Hanya geus maneh mah yang ngaranna ge mah ka urang mah naon urang mah cuma ka imana hungkul. Nah, nyantos saya itu. Nya Nyai. beuseung pase ya. Ayeuna sok dodar ieu mah. Ya, tur. Tur. Hey. Kan urang mah mamilu aya ka si Japra. Oh, kunaon sih? Hanya urang perluan di imah. Oh, nyang satu lah. Ada serangannya. Ah, siap. Heeh. Amun si Japra nanyakeun, dijakeun we urang mah si anjing mah balik kitu nya. Nya. Heeh, geus kitu we nya. Ayo, Mang Tuayon. Heeh. Balik aing nang saeutik ge. Odah mana keur naon dan wae rek kawana. Kan weng teh bade eta mah bade hadiran gitu. Alhamdulillah hayu hadir mah. Terus si Japra ge kekeun balik. Ari mah tos mana sih? Mang deuri aing rek di hulu lah. Eta si Japra genaon. Keur ngurak cenah. Udah Kekeun ge balik. balik mah. Tungguan wae nya. Aing diisuk mantep balik-balik. Tungguan wae di dieu. Mah Kuduna mah long hawana mana. ya weng ngarek hadiran ek masih. Duh, diisuk urek dan bebenangan, tak balik ku emak lah. Oh, ya, gua di emak panis ngomong rek ka sawah. Jangan duit, barang penting, cicing di sawah. Jangan duit, jajang pamajikan, teu usah sapo ge da dosa. Urang mah, ya, pasieun, dengar sakan sapoe ge dosa. Duh, ada ngopi ya. Udah. Kang, Kopi, Neng. kopi Kang. Tas di mana sih Kang? Tas di sawah, ngurek pugu teh bebenangan, amprok jeung emak, digoroan cenah balik nah. Jeung kopi ayo. Ya kedapat tuh Kang. Ya Kang kopina. Alah. Udah ieu teh kopi naon? Kopi hidung Kang. Pantes mending gelas sarkati koro. Rarasaan mah leumpang ge asa ngalayang. Aduh. Kopi teh meni nikmat. Kopi naon udah ieu? Hanya karena kopi hidung Kang. Dacan yang ngaranan. Enggak saya nu mayar mah da jaranan Kang kopi teh. Berhubung cenah nu mayar Kang. Pantes. Tadi mah keur naon sih? Nya ieu teh tadi nomor hadiran Kang. Heeh. Itu terencangan tos ngadaguan gitu teh. Ayeuna mah adek angkat tolak Kang nya. Eta hadiran. Makanya, daripada jeung cicing mah mah Nya. hadir-hadir. Jadi ka urang teh moal butek usaha babari. Kopoe hadir mah an di salaki mah omat ye rek hadir di tengah Nya. ulah di luar. Nya. Di luar mah santena loba obrol-obrol teu tembalan pajarkeun maneh tombong kumaha kopoe rek hadir mah nah di tengah ulah di luarnya. Oke. Nanti satunya Kang nya abi bade nyadak ka ieu lah. Tah kitu kudu daek hadir. Ada Kang nya abi bade angkat tolak Kang ka eta pengajian. Assalamualaikum. Salam. Hete obat. Ayo Ren. Lalajo teh teu sakrep-krep acan. Sakrep atuh. Sakalian like jeung komen. Bagikeun we. Aduh. Yoda sinario hayang hadir. Kakarang ngadenge kita sehari melingan pemajikan urang ya. Padahal mah rumah tangga jeung mana 2 tahun cara pernah ngomong hayang hadir. Asugan men eling aya nama kakolot nakeut.
Soda can pae mamul ka dikubur. Jadi rajin ka ibadah. Mudah-mudahan salilana udah mana teh hadir teh. Kena nyuling lah. Oh dah, mending balik di masjid tente punten teh salim acan kalau jadi salaki. Kayak naon sih? Harusing kang lah. Harusing. Pusing ku naon? Pasti orang balik hadir teh lainan pusing, anggen pikiran, dia balik hadir teh aku pusing. Oh tuh si Esi mah. Ayeuna tempokeun dengan namanya rembel. Segala aya. Abi mah kieu we. Rek kumaha kang kitu wae. Oh, ai maneh balik hadir teh naon didengekeun. Ya hadir mah, balik hadir mah KBG ngadengekeun cariosan Pak Ustad. Kunaon balik di masjid ngobrolkeun masalah emas, muka hari itu gelang. Hari maneh hadir di jero apa di luar? Nyawi mah di luar kang. Ngobrol si asik. Gitu we ngobrol kan arisan. Terus Nawi mah teh nyao, ceramah naon da we mah di luar. Ya tapi ngobrol duaan masalah eta, main nama segala boga hirupna. Iya itu kabeuli wing mana sih? Hirup teh kieu jeung kieu we balangsak. ya jadi kayang maneh kumaha? Hanya kayak ngabdi mah akang teh mikir. Usaha naon ke supaya pamajikan teh dibelikin ieu belikin itu gitu. Hayang kos batur wing teh Kang. Mendingan ngomong. Ya tiba heula ge geus dumuk salaki maneh teh sapopo di sawah. Urek dagang. Ayeuna hayang maneh kos si Asi. Ngobrol ke pengaruh si Asi, di si Asi mah pantes rumah tangga karek 2 bulan neping karembel ge salaki pegawai kantor. Kunaon maneh balik kaedanan si Asi. Jadi maneh mah lain hadir mun ngawakong si Asi. Ya ningali atuh jelema mah kudu ngarumas diri salaki urang teh ye jelema teh gablak baheula ge. Urang daek ka si Japra. Rumah tangga geus 2 tahun tapi kayakeunana nepikeun katimbul hayang kos si Asi. Mikir 2 kali. Ngalain gitu Kang. Nyawin teh paribasana tuh. Untuk si Asi ge. Nya kabeli Instagram atuh Kang yang boro-boro Instagram. Keburat tuh gieu. Baheula ge dibeli ke Instagram. Maneh? Yang maneh? Ahri bari maneh unjam minjem ka tukang abang. Tanpa bebejakan ujar salaki. Apa nih jual kumaha dipake nombokan ka tukang bang. Instagram lagi geus alhamdulillah adang salaki. Usaha kesang pitarang murah ka jempol suku cek paribasana. Ulah hayang rembel-rembel kos batur. Udah ningali kayanana. Hari maneh samode ujam ijam bebeja ka salaki. Angkat hadir balik celeng. Juga salaman kan jadi salaki. Dilewatan. Salaki teh dihargaan atuh sabenerna mah. Salaki ngusahakeun yang pamajikan. Lain ladang padong, lain ladang mali, ladang ngarambet, yang daunan pohon naon, duit halal. Pamajikan ngarangeuna ka ituna. Ngomong, nah, tukil, cina mah Allah. Nah, ini aku akan bayangkan. Ayeuna akang resiko 10.000. Mah kan naon Kang? Sedangkan akang 10.000 ge tara unggal poe. Haikeun eueuh. 10.000 ge akang coba bayangkan. Duit 10.000. Udah aya naon coba? Pais belut.
Ais peda segala rupa Iya, ais cenah naon. namun maneh hayang dahar ngunang ngeunah kawinnya jeung nu beungar. Kan urang tiba heula ge naon pengangon. Jadi nungkulan sawah. Tah ningali ka dinya. Aya nyaho kieu mamaning maka teh itu ngobrol anu batu meuli anu panas ini panas. Aya nyaho kieu mah urang geus kena bobar rumah tangga ayeuna keneh lah. Emang Itu teh ge moal bener. Moal bener. Ya, emang bener Kang, orang ge sabenerna mah. Gua kamari teh kapaksa Kang, sabenerna mah, orang dicaritakeun mah. Paksa. Kada we ku kolot maneh urang teh gara-gara nama naon coba. Urang lewat digoron ku indung maneh. Odah. Mana arek mah udah lotek. Ku urang teh moal ceu. Geus. Lotek mah cenah gampang. Nya urang teh heuk sok atuh jieunkeun lotek. Ya, Pra. Aya urang ngalocok deui, tanggung tuh ke setengah. Oh ngalocok. Tanggung euy, enak-enak tadi. Oh nyakeke denger ngalocok malah. Ya, sia teh hidang hirup teh. Urang teh kertasnya jeung salaki urang. Maneh dek ngedak-dak ngalocok usaha. Jelema mah. Oh, si nu pagawean deui salaki urang dia jaga sapope ngalocok we. Teh hidang maneh mah geuningan. Serem. Sok ngaledet maneh ka batur teh. Sabaleun maneh kalau teu sopan sia. Ini serem mah ini Ya, Kang Japra teh. dengekeun. Ai maneh keur aya masalah jeung salaki mah ulah taembet-embet ka batur. Batur mah nanyakeun, cuma ngomong kieu we, punten kitu jangan tur. Ulah mah mau ka salaki urang, kitu salaki urang keur pasti hargaan. Batur, Keur emosi urang teh. Nah, teh betul we denge tuh pegat. Tah, kitu buka pasal kitu kos kitu teh ngarti mana oge mah baturna teh kitu. Ada katakan nih buat nguna. Apa? Lo cerai. We party ga Benernya. Kieu kebawakeun salaki urang teh kumane. sampai bawah, Bapoe teh. sampai bawah. Amaji ka salaki urang jadina teh pagawe teh kieu we Ya, tiba heula ge urang sabenerna teh hayang berhubung kalau urang maksa. Si Odah bapana namun teh ngawinkeun anakna jeung maneh, bapana bunuh diri. Tah urang teh jadi daek kapaksa. Ai sugan teh bener. Nyaho kieu mah ku aing geus ayeuna keneh geus rumah tangga. Tanya ke di mana goroan cenah keluar. Meni kitu. Ayeuna mah paribasana kos kitunya. Urang ge sabenerna mah ya kapaksa kawin jeung maneh teh Japra. Gara-gara indung maneh. Teh gara Tapi indung kan kakolot ke moal bener. Mak. Aya naon sih lariut wae. Urang mah rumah tangga mah geus teu kuatna jeung si Odah. Ya sawar, teuing Coba sawar. balik di masjid hadir. Ya. Balik di masjid hadir. Ting sawar. Sabar kumaha mate Mun hirup hayang wae. beli emas nah. Da ongas mah loba lah di tukang ongas ge. Oh, dan kena tuh di eta ge gentang kira gua mas anu ngomong. Lumayanan ge. Anu kilo kuku naon? Digadekeun ge moal laku. Tong sok kitu. Jadi randau mah teu ngeunah. Bodoh teh mak. Teh di rana. Ngeunah manehna mah, ngeunah cek manehna mah. Daripada wing kapik sisak kieu we mah hirup teh lah si Japra. Kita ge meunang rezeki gede sawarnya. Geus mah ayeuna mah geus teu kuat mah Kang Japra mah rek balik weh. Geusan lah. Tuh kitu mak ngomong. Assalamualaikum mak. Kitu ngomong teh gesan-gesan wae mak. Rumah tangga teh manehna mah udah mikir hayang teh gesan we. Tuh alus awe teh jeung itu teh minta pegatan we teh alus. Ya dengekeun mak hayang mah carita wing teh. Naon cari tanah. Sabarna wing teh kasih Japra teh henteu bogoh ieu mah ngarang ngomong teh bogoh. Teu laku maneh. Ya lain mah setelah aku. Wing teh lewat ya mak ka imah manehna teh dengekeun ka imah manehna teh. Kan indungna teh dagang lotek mak. Wing teh digorowan ku indungna teh. Sauda ka dia arek lotek moal cenah. Nya sugih teh moal mak bawa duit. Geus tong mikiran cenah sok we. Nah wing teh dijieunkeun mak. Ku indungna teh. Lotek tah wing di dahar beak meureun mak. Geus indungna teh ngomong deui beak ka abdi. Sauda deui, ya deui. Maneh teh boga salaki mah teu ngeunaheun. Moal aya dae. Dengekeun heula. Tah geus kitu teh naon coba mak? Geus kitu teh. Oda deui nya deui. Beak tah. Gombol we maneh mah. Oh nyagarana dibere mak. Ai mangka teh digorowan ku indungna mak. Kita asup nya ka imahna. Lain. Sauda naon? Bayar atuh. Atuh kuwi teh bayar ku naon? Da teu buka duit. Oh, nya bayar.
Namun mana itu mayar, aneh dah itu kawinnya si Japra cenah kitu. Wah, eta mah nipu eta mah. Hanya uing kepaksa mah kawinnya si Ada Japra. bilang sabenerna mah aneh we. Oh mata uing kepaksa kawinnya si Japra kita kok kieu mah. Jajakan hari waktu mah anu iya anu alus milik, benangna ge nuweunghar. Oh, Mana makan goreng milik si Japra ge lumayan buka salah si Japra ge. ah lumayan teh mana karena si Kuantarang gak poe. Daripada teu boga salah ki tiris satu nu baturan. Kantang kompor ayam mah teh lah. Kagak pandai kompor atuh. Oh buat teh. Kompor mah aduh. Ah, daripada si Japra. Japra mah pasti suka Yo mak, pintar dengekeun. Uing kawin, yo dengekeun. Uing kawinnya si Japra bulan madu teh ya. Seulana ge sabulan mah, orang ngomong mah. Heeh. Oh, soal. Makanya bulan mah cuma ada tongkolan. Lain apa boga si Japra, geus teu kuat uing teh. Ya aku teuing. Oh, mata kapaksa. Terus saya mah Ulah-ulah yang gogatan pamali. aku masih. Aya nama uing da geus kos kieu. Aya aku masih mah. Geus kebalikan deui urang teh yang si Japra nanya ka imahna. Yang terserah mah lah. Heeh, daripada maneh teu wogoheun deui. Neangan si Japra teh hese. Daekan sok ngurak wae. Murah Uma jadi seuweung ngakanan welut. nyama uing mantu. Daripada aing teu ngakanan welut. Kalau kamu minantu si Japra meureun ngadar welut. Kan ngeunah daun sampo jeung welut teh. Emang urang rembe di paraban daun sampo. Mak datang di wae yo. Kayak naon ya? Balik Japra, balik deui jeung ka majikan karunya. Yah, mak. Uing mah mau balikan deui. Tanyana balikan deui ke mah bener, ka itu napi kakolot ke. Uing mah geus buleud we, mak. Mau Geus balikan buleud. ke Ampura we. Geus buleud maneh. Moal Bener buleud. panasaran, moal kaduhung. Moal. Heeh, ko aing aun aya jodona kawinkeun deui ka watur. Nya. Heeh, lah panasaran nya. Nah, mudah-mudahan mah jeung Marek batur diwejakeun bener. lah, heeh. Rek diwejakeun. Ka anak aing lah. Geus ayeuna mah si Japra teh geus mikeun bener-bener. Geus teu nyaheun deui ka maneh, sing tawar. Maneh teh lah coba aya nu hayangeun deui anu daekeun deui. Ni sawar. Nya. Geus tong kudu eueuh walilihan lalaki mah loba. Nah, sawar. Sawar tong ceurik. Kang Japra na mana? Untuk ka dieu geus bener-bener huleud hatena cenah. Bulet naon, Mak? Ngeun balikan deui. Oh, cerai. Heeh, cerai ayeuna mah. Aun eta mah mun bisa mah dieukeun naon teh ditunda di HP di pangeluarkeun randa anyar. Karunya banget. Ya, teh permisa. Jangan pernah dicontoh. Ini adegan yang sangat tidak baik. Jauhkan perceraian. Lentur semakin di depan.